ngebohongkeun ka ayat-ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an tendek naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an. Ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an nu dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an ndek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna, diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang nyaho pang jelema-jelema puang zolim-zolimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an, tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh teu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zolim-zolim. Denge ku tulis ya. Ulah dibejakeun ka batu. Ya sia ge kitu ieu. Sekudu beja ka batu. Tah ieu Al-Qur'an tah. Aduh cenah aing gadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzdzaba bi ayat. Mun hayang ya jelema na pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae tenang. Oh pang zalim-zalimna. Oh. Masya Allah kari pengzalim-zalim nama jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an apa nya online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tat jeun we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual ku nyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana segi sekian. Jadi kalau melalui saya taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu-padu sia. Kiai ya Allah. Kamana urang kuari muntayang. Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho etalah orok. Masya Allah gede saya ti kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal daek umur 5 tahun ya ceng nyusu ya ceng susu malum ambung tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae tawa sial nih, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel teh.
nyusu dong goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang. Maksudnya kieu cek Imam Jalaluddin Rumi ku hari makan kebutuhanana teh roti umur 10 15 tahun kebutuhan roti di negara nyana di urang mah teu lain roti dangdeur di urang mah teu baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangdeur waduh masyaallah aja bete teh bete urang ngadege bete teh asana ieu nya naon kana mun kak bulu bete iwa dangdeur tolol tah kuari kebutuhan beda nah ketika jelema keur orok dibere roti terus we dijejel-jejel roti paeh ku roti cek Imam Jalaluddin Rumi kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun kita nyusu ka indungna emang teu beukieun geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu ya teu betaheun kan letahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu, can butuh kana roti. Gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalap. Heuy, hadahar pabetere lintu. Ayo better lintu dah itu kolot budak di pokok situ